Dumi atuh kumaha hirup abdi teh nalangsa tegaduh bapa nutos lami ngantun kena Bapa pupus tenungkulan abdi keur di pasantrenan hate mah keur bubungahan pirasat karaos pisan barang wargi ngawartosan ujang hayu urang mulang sakedap aya wagelan di bumi keur kasusahan mangga geura tingalian bapa nu di pangsarean sugan teh nuju teu damang geuning bapa teh tos mulang Ciso ca abdi ngecelaka ningal bapa dituruban seueur jalma ngariungan kabeh pada nyaraksian pun rai anu seueurnangan ukur bisa cerikna ningal bapa payuneuna bari diusapanana ayeuna mah sare bapa sanes ngan sare biasa sare anu salamina ninggal keun urang sadaya sangsara ku tegaduhna bekel pikeun di kobongna dahar oge sayana kitu ge lamun manggihna batur sibuk dikiriman abdi mah keur kasedihan ninggal batur bingah pisan aya anu ngalonggokan boro-boro ngalongokan komo deui nu ngiriman sugan ti dulur sorangan tapi da teu aya pisan masantren teh perih pisan bekel neangan sorangan keur aya mabungah pisan ngaji ge kasumangetan
tapi lamun teu manggihna teh sedih karasana nahan beteng kula parna penting teu daek sarena meureun lamun gaduh bapa hirup teh pasti bahagia.